Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Tuh alhamdulillah nya tepang di channel Pajar Gasolin ya, segmen spesial sareng Mang Bule teh ya. Nu seueur naroskeun teh. Ngopi. Kada hilap like, comment, share, subrek. Subreknya mulainya. Subrek. Lain sebreker, ada subrek. Heeh bener Pajar Gasolin. Abdi TV channel. Gaskeun pokona mah. Bismillah lah. Alhamdulillah kasumpingan Mang Bule bungah pisan ya. Mulai nu nanyakeun cenah mana segmen-segmenna cenah kitu. Tah ieu alhamdulillah kasumpingan Mang Bule yo nyempetkeun ti Tangerang ka dieu langsung. Edan. Ke sare digedor bae. Digedor. Lain rek wawancara cenah teh macam. Seneng banget pokoknya mah alhamdulillahnya mulainya. Kumaha sehat mulai? Alhamdulillah. Aduh saya beli kasep bener. Tah guys kamari teh anu didegung-degung teh tah ieu ye provokasina tah dititah ku ieu di abi mah da tara kitu aslina mah. Om dae. Ini sirah anjir pencetan aslina. Lama terakhir pencetan namun sekarang mulai sekarang bae lah. Kecuali dibully jiran yang lesuk itu. Tapi bae pengalaman. Ai heeh. Tapi ada ngeunah oge pencetan teh. Berenang mulai orang ngobrolnya ini nama di segmen ieu mah orang ngobrol teh Mang Bule ku abi ditulisna ke teh segmen spesial teh Mang Bule teh. Atuh bunga guys tingali ieu artis ya anjir geus aya boga ciri khasna. Mang Bule malah mun jabrik saeutik ngewa. Wah ciri khasna. Dah jabrik kumaha buk mlok-mlokan kieu. Jadi nu jadina tukang hungku aja dia heueuhan. Eta cenah loba ieu cenah tadina mulai subur teuing. Ngopi heula guys. Ceboran yang kembang. Urang ngobrol kieu Mang Le aya nama Mang Bule teh. Dulu sekolah teh di mana Mang Bule teh? Sekolah teh di mana nya di baheula mah SMP Negeri Ujung Berung hiji. Bule teh SD. SD Ujung Berung hiji. Sarua. Jadi bareng di dinya mah. Bareng. Oh, jadi kitu Mang Bule teh. Tamat tapi SD mah tamat. Ya tamat tuh ijazah daerah gitu. Mah tuh gerayu. Aya lo jasa. Tamat. Itu SMP, SMA tapi SMA. SMA mah teh tamat Kelas sabaraha? Kelas 2. Kunaon untuk tamat? Kakabora apa meureun keur. Oh, keur mujihna pacokan wae bayaran ngontol kan guru ka ieu. Oh. Tapi tamat oge SMA na urang. Jadi miluan persamaan. Alhamdulillah. Kuliah mah teh kuliah mah. Mereka S8, S2. Oh, keur pan ieu. Oh, kuliah. Oh, karek balik kuliah. Saya rek dinas teh jeung Mang Bule mah euy. Ya, tah tos keluar SMA. Elah, kalau kananya ngomong ieu warna naon? Moal. Aman nih guys. Tah Mang Bule teh tamat sekolahnya. Tamat sekolah. Timiti keluar sekolah teh gawe. Tah, dina gawe kalau sekolah ka mana tah? Tanya heula tuh ke sekolah sieun bahasa naon. Oh, bener. Ieu mah Bahasa kumaha? Urang mah paling sieun ke sekolah ku bahasa Inggris. Nah, sieun. Ada teh bisa. Oh. Unggal pelajaran bahasa Inggris terasup Ke sekolah teh. ke sekolah. Eta teh ieu mun ieu mah fobia deui kitu. Nah, kumaha? Fobia teh jadi modekeun fobia teh aya kasieun. Oh, aya kasih. Modekeun boga trauma mun dina ieu mah. Tah trauma. Oh, bahasa Inggris teu bisa. Bisa. Paling hoream gitu nya. Paling hoream guruna galak engko. Oh. Guruna galak cenah paingan. Popore teh SMP Negeri Hiji mah urang teh atuh. Oh, jeung baong cenah Bule teh bener teh. Tukang nyiksatin ieu Mana rok. APP anjing. Oh, kitu nya Mang Bule teh. Ku aing dibere bala-bala sok sincatna rok ku aing sisatkeun. Langsung disirikan. Cangcutna beureum anjing. Isukna teh kok ingetan ganti nya. Dibuka deui teh selain isukna teh. Isukna selain deui. Matak sa SMP Negeri mah apalun ka urang soalna pangbawa mah pernah disetrap. Gara-gara Heeh eta. Di Tapi kelas batur kieu anjing bari suku kaluhur. ieu kieu anjing nyeri hate aing teh. Tapi bae mah mudah jelema mah mungkin bener lamun teu ngalaman salahnya. Heeh bener. Da eta teh daripada urang munafiknya da normal oge nya. Normal. Jeung baheula teh kumaha eta Sumpah Pemuda kabur di kelas sabaraha.
Kelas sabaranya kelas 2. Eta teh 2 naon? 2 SMP. Oh, SMP. Apa anu kitu mah giliran ya, muter upacara ke upacara gitu. Pak Dadang, besok hari Senin mata Sumpah Pemuda. Ya, siap. Barejeng hate mah deg-degan tah pas poe Senin rek mata Sumpah Pemuda. Kabur anjing. Guru teh neangan mana yang rek mata Sumpah Pemuda teh digantikeun nomornya. Nya digantikeun besok teh dipanggil ka ruangan BP nah. BP. Ruang BP anjir aing. Bener. Tah urang mah. Tapi kalau wiru baungna aya deui naon disalin teh eta naon? Baung keur zaman keur aya kene almarhum bapak tiluan baheula urang baung teh saya lanceuk aya anu jadi ieu nana TV heeh cek kalau teh pas adan nya heukeul lah kieu ya Mang Bule teh putra ka saberiji Mang Bule teh urang teh saberiji hiji dua kadua sadayana saberiji genep sadayana genep Mang Bule teh kadua nu katilu eta bos abdi TV awewe nu katilu nu kaopatna eta abdi TV oh jadi bungsu nu baung teh nu panggedena Mang Bule jeung nu bungsu nu katilu mah nu di itu nu di mana nu di Tangerang oh nu ayeuna Tangerang ieu oh nu kaopat eta si abdi TV nu kalima anu baung teh saya heeh abdi bos TV TV terus lanceuk aya di pangadena oh tah baung eta kumaha caritakeun bieu teh kumaha baung lamun tita salat ku kolot urang teh keur sarare ya salat biasa warudu biasa warudu tapi teu sarolat kadang sare we lanceuk ada jadi imam bismillah urang bari sare amin ya heeh tapi sajana mah ngalampar konyol-konyolna eta gitu konyol kumaha sabaraha keur meujeuna mangkrang keur teh nyaho meurna urang teh keur kitu meurna heeh tah nu hiji bari naon bisa babeh nyamper tah pas babeh nyamperkeun kamar kararieu pura-pura anjing dora kamarnya dan da geus pugu da budak karena oge pada urang mah can boga lengeran teh da meurna kolot oge masa ukur dina nyahona oge ngadidik engke mah ulah kitu paling kitu meureun kok bener kolot mah ngadidikna lamun subuh terek hudang pokona loyang paraginyeun open ngalalayang karena kasur da keur Mang Bule turunan oge kawan cenah DKM kaki naon meurna hayang meurna jadi aya runtuyan meurna kitu mulai aya aki aya gagantina deui mun kitu mun kahayangna mah meurna tapi alus ngadidik hasilna dina teu urang dina keur baungna nya aya dina urang rek bandar teh aya dasar ti kolot minta teu kudu dititah-titah deui geus boga sorangan teh bener nya tah baungnya eta teh pas keur baung di sakola we ieu mah pangbaung-baungan Mang Bule naon teh di sakola eta selain tinu eta aya deui teu nu kasih dieu lamun teu ka ieu benernya pokona mah setiap bagian urang maca Sumpah Pemuda atau pokona eueuh kabur tah anu kadua paling sieun ku bahasa Inggris jadi fobia bahasa Inggris jadi trauma buka kasieun sama guruna galaknya guruna galak tah eta beres sakola Mang Bule tah terus beres sakitunya kebaungan sakola nanaon keluar sakola pertama gawe teh keuna naon Mang Bule urang mah gawe kan angkot teh nu kan angkot eta lila eta sabaraha tahun di angkot teh lila atuh caum cerita aya kana 8 tahunan kena angkot caum Cileunyi teh tah terus eta Mang Bule karena mobil aya turunan atau diajar ngabaung dari dina ngabaung jadi kajian urang naikkan kajian teu dibere duit asal diajarkeun mobil tah eta dibawa ku saha baheula teh baheula mah usahanya aya lah tetangga lah ana mah almarhum ulah diomongkeun si aya jadi manehna emang supir tadina supir angkot bener guys nya dina balik eta teh Mang Bule teh dina nekat eta alhamdulillah tuh jadi bisa kena mobil ka ayeuna Mang Bule teh jadi supir eta Mang Bule teh nya tuh driver bisa aya nu bade ieu awar kotaannya kontak-kontak mana mau gaskeun promosi atuh guys nah terus alhamdulillah Mang Bule teh nya tina kabaungan eta teh urang teh aya hasilna aya ilmuna meureunnya tepikeun ka ayeuna ka bener ka mangpaatkeun tas
Salah intina angkot naon di gawe Mang Bule? Pernah gawe di pabrik. Pabrik naon? Di Ranca Ekek Polipin. Polipin naon eta gaweana eta? Supir sarua. Oh, supir. Tapi mah mobil gede. Oh, nu tahun-tahun panjang bati eta. gitu nya gitu. Eta. Kuat 5 tahun. Berarti SIM ge Mas Pugu cemanya terus umum berenang. B2. B2 aya namanya B2 umum. B2 umum kade lain pen. Jeung ulah salah henteu sagampang eta hayang boga SIM B2 teh dina teh cacarana oge naik mobil teh beda jeung naik sepeda nya naik mobil leutik. Aya lumun heula nyetak kitu ulah bujur heula cenah nya. Oh, bener eta tah bener. Pala. Tah terus Mang Bule teh ieu teh cenah geus gawe kana pabrik sabaraha tahun pabrik? 5 tahun. 5 tahun di pabrik teh. Terus di pabrik kenapa Kela ngopela menang. Ah, buang kaci. Abi ge sarua. Bisa anjing kita. Heeh. Tah, gawe nya Bule teh. Kena pabrik Polipin teh angkot Polipin terus naon deui Bule? Ya. Naon atuh geus nyupiran terus sampai ka ayeuna. Bikin ka ayeuna nya. Sampai ka ayeuna sampai ka kolot. Siga nama jadi kolot di jalan. Tapi ulah salah Mang Bule, nikah teh pertama teh tahun sabaraha basa nikah teh? Wah, tahun sabaraha nikah mah. Eta teh Pokoknya pemajikan teh keluar SMA nomor 1 tahun langsung kawin. tah urang caritakeun kieu ya, pertama panggil jeung si Teteh di mana? Si eta mah ada babaturan urang. Urang teh bobogohan jeung babaturan. Heeh. Tarajol si eta, ge bobogohan deui ku urang teh. Di dua Anjing. dan bener. Kieu ge playboy guys. Urang keur nyokotan ilmuna ya. Nah, terus jadi nikah alhamdulillah tinggal Mang Bule yang gaduh putra tilu nya mulanya. Opat. Opat eta teh opat nu pangageuna. Awewe. Awewe nu kadua Ijay. Heeh, Katilu anu mah santai teh Tah, ada di eta, Tasiknya. opat Opat orok. ayeuna orok ayeuna. Jadi lalaki tilu Awewe 2. awewe dua. Awewe 2. Jadi 5 tuh. Ya, Terbalik teh nyatanya sih. Tah, tapi alhamdulillah enak tina kieu we. Mang Bule tina kerja keras Mang Bule, perjuangan Mang Bule, nikah, boga budak, ayeuna terus garede meureunan ibaratna mah ayeuna Ijay ayeuna geus mulai pan jadi editor Abdi TV, kameramen ongko aktif oge di Abdi TV aya. Mau Ijay pokona nu sok anjing, sok kitu lah we nya. Heeh, tah eta teh putra Mang Bule eta teh. Tah terus meureunan urang teh ayeuna budak geus garede naon mah tinggal menikmati kehidupan meureunan. Kela. Nah, Urang rek nanya katanya. Pernah teh boga ka Bogo adi lanceuk. Acan eta kumaha ieu? Berarti pengalaman berarti. Pengalaman. Kumaha eta caritana eta? Boga ka Bogo. Heeh. Kenalan saya. Ini ke mana? Tarima. Lanceuk nu leuwih geulis. Terus kumaha? Kenalan deui jeung urang. Heeh. Jadi ka Bogo. Tapi teu kapanggih soalna manehna beda kontrakan. Dina hiji poe urang apel kanu lanceukna eta apa urang itu apa saya teh adina set datang anjing ngasih aya di dieu ceuk aing teh kata mah ka aing ieu ka Bogor neng wah ka urang eta bebeakan nyarekanna dasar buaya darat anjing gara peuting Iya mulai. Tapi di dieu asli aya eta pengalaman kieu di dieu mah mulai baheula mulai buka kieu baheula mah pan di teh baheula kerja mah BBM nya gitu HP buka BBM mini teh nya asa panggayana bro kemana we ngaprok dengan kontak teh meunang kontak abi teh we dina foto mah geulis teh pas ulin ka imahna reho asa beda cenah teh tah datang lanceukna teh mun ieu mah mujuhna lah manehna teh bobogohan 3 tahun pas keur kawin 3 bulan geusan can beak masa idahna teh dukut lah jeung di dieu ai urang teh bingung adina teh nanyakeun atuh naha cenah kieu tungtungna mah teu ka ditu teu ka dieu tungtungna mah ngeusan mah doh anjing bener bobogohan urang mah tara di imah tengah lapang di kebun kacang zaman baheula mah da keur buraung udah can kota kos kalarieu meureunnya can masih kena leuweung mah foto ge masih diletak mun baheula mah nya teu di lebuan itu sedot ayo dilap atuh udah we zaman baheula gitu udah beda tuh bola tapi Mang Bule yo
meureun suka dukana rumah tangga kumaha aya wae meureun eta nu teh pika serieu dongko pika serieu mah lain lah pika serieu na ieu mah mulikeun ke rumah tangga kokonyolan gitu da keur majiwana kieu gitu da pasti hese ditebakna jadi ngebongkar rumah tangga batu lah bener kudu spesial atuh dicaritakeun anak mal aya ah jalan mana pasti pasti ada pemajikan diusir ti imah urang ngajong pantau sampai ka ngukubra ini ruksa kan pantau teh ngalepon memeh kabur teh omena pantau balik deui aing anjing ngan cika nu gelo nya cek aing mah rek ini teh ini tapi dah hese dah jeung pemajikan ka kasuri bener Bandungan cek pemajikan teh ari aing pas ya nah tapi bener punung mah punung tapi dah sama rumah tangganya aya wae nya aya wae tuh pancekadan rumah tangga tah meureun beres tapi geus beres gawe di Polipin eta balik di kanu tadi nya mulanya gawe naon deui geus atau langsung terjun kena Abdi TV encor TV mah anyar anyarnya karek 4 tahunannya tah nu lama di dieu gawe di nu ayeuna ieu oh jadi langsung tos beres Polipin teh ka travel we langsung bikin ka ayeuna berarti geus hampir sabaraha tahun tah hampir 14 tahun alhamdulillah seumur hijai saya nu leutik berarti umur leutik alhamdulillah tapi orang nanya teh pika sirieunnya acan kula ye keur mikir eta teh mutak bingung hese nebakna ieu teh mudagna teh tapi urang keur diajar mulai diajar ka Mang Bule teh ilmu rumah tanggana ilmu keseharian jadi dina dibalik Mang Bule gitunya udah rumah tangga pasti aya we kasedihna tapi keluar mah eueuh teu bisa nimbulkeun eueuh kasedih kumaha tapi naon cik rumah tanggana alhamdulillahnya budak loba aya biaya naon tapi keluar mah teu dibawa ngari teh mulai eta jadi bisa nanti ngahiburna teh bener jadi teu katingali kumaha-kumahana gitu teh jadi batur teh nu nganggap teh senang we tah kitu jadi kieu meureun masih di dinya mah mun urang boga masalah di imah teh ulah dibawa keluar hiji eta kaduana jadi menyikapi hidup teh salain ti perjuangan urang boga budak teh leuwih ti hiji kitu nya opat dayanya kan ada jelema sok aya we geunya karek boga budak hiji atau dua karek saya tapi kadang kumaha geuningannya tapi memboleh kan hiji opat budak teh terus gawe naon perjuangan tapi bisa nimbulkeun bunga we tenang gitu da beneran jadi tak halus nanti Mang Bule teh kitu di teh yang diajar teh kitu lah aing hayang nanya dinya kan semoga pemajikan lamun hayang pemajikan dinya ngomong kumaha nya Noel di dia mah Noel halusnya pemajikan aing lain Pak moal dicebor oh gitu tapi aya cerita cenah mulai mun budakna urang gede mah urang gede geuningannya ningali budak sare jeung henteu teh naon cik dicabut cenah si buukna apal kan eta ceritana engke beak baru anjing korban aing ya sigana mah baheula kitu korban kolot Pak ieu kieu ngamal Jumat hiji sare cenah euy cenah kitu nya hiji bener tanya kitu kan jadi lupa teh kadinya nya bener tapi bener mulai alhamdulillah Mang Bule ayeuna sukses lah ku abi didoakeun sing sukses amin ulah poho ka abi didoakeun keur mada Mang Bule dasar tapak sih didoakeun nya mulai nya keur mah abi teh fans beratna Mang Bule ti baheula teh lin singa ieukeun setiap aya Abdi TV nonton wae ieu wae tapi malah pagedang alhamdulillah bisa panggil bisa sharing bisa berbagi pengalaman ilmu bener anjir jadi nama bunga gitu kan nama bunga artis aing disuguhan kerupuk anjing koek bener aya pokoknya mah udah dispesialkeun pokoknya mah spesial kerupuk bener mulai culang cileung gitu paroek so geura ayeuna nya tungguan cenah ayeuna menjadi 11 kadinya ieu ngargedor alhamdulillah ieu tapi bunga di dieu nyambutna aslina senang pisan bisa petepung abi teh ieu teh hayang masih kena loba tanya teh ka Mang Bule teh jero lah maksudna dina kahirupan mulai lah nya enak kieu we contona Mang Bule umur enak geus kitunya tapak budak nanaon geus araraya jadi kan ibaratna proses perjalanan kahirupan Mang Bule teh jeung anu diomongkeun ku Mang Bule teh anu geus pernah kaalaman entah kitu cikolot teh mah
ngadahar uyahna modekeun pait peurna tah mata sharing di dieu teh ngobrol teh ayeuna nguak Mang Bule teh kumaha ti mana terus kumaha keur leutikna terus rumah tanggana tapi da capetan muter gitu tah muter teh jadi gangsing gangsing jadi di dinya keneh teh jadi naon gitu nya Mang Bule tujuan hidup naon atuh nanya naon jadi ayeuna mah kieu ya Mang Bule nya tah tina hasil dina leuwihna budak alhamdulillah mun Mang Bule teh keur aya bisnis naon aya rencana wah bisnis hah naon atuh da meureunna ayeuna geus puguhnya aya eta mah invest meureunnya di channel mah nya di channel mah mudekeun hiburan urang sejarah urang mah meureunnya karya urang mah tah meureun beres tingke pan Mang Bule teh pasti bakal pensiun tina travel teh ari kena naon gitu macul paling ada ieu mah aya sawahnya aya mah majikan beda deui eta mah tuh sakotak-kotak mau bisa dipanen panenna jarang 8 bulan arek mah 3 bulan nya gitu jadi can aya rencana tapi geus sok ieu geura nuturkeun sok nuturkeun urang ieu we atuh urang muka cukur atuh Mang Bule jadikeun ieu nya jadikeun contona moal poe tapi alhamdulillahnya mulanya ku sehatna urang ku lancarna bisa patepung silih doakeun panen urang teh ku silaturahmi oge ku silih doakeun teh nya mulanya deukeut sagalana gitulah urang silih ibadah ngadoakeun teh gitu bener ngadoakeun urang sing sukses sing beunghar tah nu sae we jadi urang ngadoakeun ka batur teh sareng ngadoakeun diri sorangan jadi urang teh da bener kudu ngindung ke waktu mi bapa ka zaman teh alhamdulillah Mang Bule da otak dina obrolan ieu da sebenarnya mah keur geus teragap geus apal geus kabaca gerak-gerik Mang Bule sifat Mang Bule jadi rek ka mana deui jadi dina obrolan ieu teh paling da geus kalingkupna dina kahirupan Mang Bule dina baung loba sebenarnya mah da omong nu pikeun teh urang teh udah geus penting atuh nya kudu urang dilanjut deui bener nya kudu beurang nyantai kudu nyantai nya ngan pada ieu mah pada orang barijeng ieukeun anu video nu kamari samarupna ieu mulai tah hiburan ya guys nya hiburan eta mah konten ira abdi diajak ka Abdi TV ayo mun kayak ieu prek mungkin ya ayolah gaskeun lah pokona mah subscribe alhamdulillah lah ieu abdi ge kenungan di Jabrik gila itu kumaha teu kuat yang nyukuran ieu aslina ieu tapi alhamdulillah Mang Bule dibalik Mang Bule rumah tangga dibalik enak hiburan Mang Bule mah tetep tekun tah kena usaha mah teu mohokeun yang mulanya pokona mah urang mun boga channel mah ulah poho kana pagawean patin mimiti kudu inget ulah poho kacang lupa kulitna kudu inget kena perwadaksi eta tah orang balik deui kana Abdi TV Mang Le pan geus aya di kuak ieu perjalanan pertama pisan arek asup Abdi TV kumaha ieu maksudna pengajakanana atau kumaha tadina meureun acan kahot kieu kitu nya Abdi TV pemikiran arek syuting era selama teu bisa lila mah ada resep sih aslina resep nya mikirna mah biasa we adinya hayo lah syuting naon ya beberapa orang hayu tapi da teh boga tema na ya tema na mah ka caritna kieu oh jadi urang teh kudu menghayati heula kieu siap jeung identik geus boga identik ya pokona mah Mang Bule identik teh jadi geus boga ciri khas lah ciri khas botak ayeuna sebutna Bule da ngaran asli Malin Bule lain tah Mang Dadang Supriyatno lain Dadang Robert Sunaryan anjir tapi halus lah maksudna tah mata lamun apa sejarah Bule urang teh pernah nyupiran orang Bule pernah nyupiran orang Bule orang Taiwan menang saberat tahunnya 4 tahun jadi kumaha ieu mah kumaha tahun jadi sok jadi meureun pada orang sok nyupiran orang Bule jadi sok dibule-bule padahal da aing Bule hanteu ieu anjing da meureun tadina geus siga nu babaturan babaturan jadi Bule eta urang caritakeun deui sejarah Mang Bule baheula sih tembok polisi anu anjir jayar jeung cerita anu kemarin teh Sahid teh salah Sahid Prasetya ada si lain masih kene rekan
Sahid bote ai jeung sebenur wau heueun da emang urang dinya urang ujung oh jadi manehna ieu sarua lah konten kreator ngan bal-balana aktifna dina explore mana pengalaman dina permistisan sarua keturunan sancang poin aya dina YouTube abg tamatak boleh orang ceritakeun deui yen pikasieun teh nunggu eta jayar teh jeung salak jeung barang bukti nah ieu orang jadi kieu eta cerita teh Bapak jeung indung teh balik ti Ciamis ceritana teh ngagaroan ka dieu teh ka dieu cenah aya oleh-oleh yeuh mawatah balik nongkrong di BRI balam BRI teh kitu atuh leutik keneh meureun can diopang kitu can maksud nongkrong teh rek nungguan angkot plus rek ngalong dorong sok ngalong jar tara beurang penting ngalong wae jadi nungguan terus aja babaturan tong sebut ngaran mah nongkrong meureun di dinya tapi pemake lain nya apa ada setan cek urang mah bager perasaan mah cet geus no eta mah ditukung baturan heula terus ka Mang Bule oh iya can baturanna ini yang namanya si ek ini nya bener eta si eta oh bener dah dulurna sarua ewak urang jadi kababawa Pak saya mah nyepran ayo anjing ai asupun kanu kijong siga kena ieu we benernya tapi karunya mah itu buat lebih dibogem ongko gitunya di warah terus Pak asup kantor polisi ke di mana polisi mana polisi eta jeung Berung di dia terus tanya BAP maneh ieu untungnya cek untung si RT bager tahun sabaraha eta kira-kira masih puluhan atau 2000 kali ya wah puluhan atuh permujuan can geus kawin tapi encan bujangan kene karek kobrak hiji nu gede tah karek begini integrasi tah naha maneh wau jeung si ieu nyawa tuh da sa RT sa RW jeung sok nongkrong tah sok nongkrong sok ngojek ai situ untuk situ bager Pak ieu mah sanes Pak supir angkot percaya sok ngojek dicerot mana nomor ayeuna kartu ayeuna wah ngalis mana sih nyali oh benar umurnya benes ngan saya tamat dibawa kemana itu dari tangan nyukeun urang nya atas sampai jam 2 penting sapoe tapi di gerdeng eta teh maksudnya teh teu mau minggu di henteu kan sapoe di jam tewak jam 7 balik jam 2 penting langsung eta naon cenah makaresek ieu Pak oleh bapak sang ibu tos wit Ciamis nyoli jig geus menang balik geus terus balik itu Pak oleh abi jang barang jarona anjing jair jeung salak anjir galeno jang barang bukti cenah megar teh barang bukti naon itu parugu tah ieu nu konyol hese cerita kieu teh sebenarnya anjing tapi da asa teh hayang seuri cari tapi lain da asa kumaha sok ayeuna barang bukti naon sok unsur-unsurna oh ai situ mah da si Batang Urang mas dikieu tah ngaran teh di layar ieu gitu mas di scan gitu mainan geus apal lo da dulurna sarua polis bari jeung manehna ge di kadang di tes urin kitu biasana naon kasusna mun cenah manehna ieu persabuan atau naon obat-obatan daun wah daun tapi biasana cenah cukup baheula mah keur bebas-bebas nu kali itu mah waduh anggar we anjing ngabanar atau manehna jadi pengedar lah wah tuh hese gitu pengedar mah jadi kuda pan manehna kuda teh tukang tempel tukang pan tina banar terus kena kuda pembeli gitu cerita apa anu kareta mah poe jadi pan pengedar disebutna alhamdulillah pikasieun teh da loba keneh nya mulanya pikasieun teh loba kan mah kudu keur ieu nya kudu keur santai heeh nya ieu mah rusuh coba rek sahur anjing peuting sampai tamat sahur alhamdulillah nya alhamdulillah poe kieu ketinggalan bener sehat lah alhamdulillah bunga wae sehat wae jadi urang teh kieu mulai urang loba seuri cenah nya jadi urang teh kabahagiaan teh ditambah jeung namahan umur teh sabar puluh tahun teh hareup mentak mulai yang awet ngora seseurian ya terus sekarang gelo mana awet ngora gedinya
kalau mulai lah jongjon mulai di segmen ieu tadi disebutna segmen spesial engke aya segmen-segmen di Mang Bule abi insyaallah engke bade silaturahmi ka bos Abdi TV ka ditu jalan-jalan orang jalan-jalan cicing we di mah oh si kami jikom preheula teh nyobrang sapoe mah lah ayolah bismillahnya orang edakeun kewe meureunna di segmen ke mau urang jelaskeun perjalanan deui pikasireun lah ieu mah karek Mang Bule sakola terus gawe terus rumah tangga mananya bener dan jarang anu ka ispos Mang Bule teh maksudna ngobrol kieu nya ditanya kumaha pokona mah spesialkeun ya pokona kema aya carita pakistan oyo kumaha oyo apa tuh oyo naon hotel aya teh hotel di hotel wah engke lah guys urang merubah lah alam urang dieukeun hiburan lah meureunna eta mah sakieu meureunna urang ke urang pat-pat bikeutna ieu mah iklan naon kudu iklan atuh da kata kunci kudu jadi kunci jadi penasaran nya mulainya kada hilap tah like comment share subscribe Abdi TV Fajar Gasolin gaskeun pokona mah gaskeun urang Sunda ge bisa tuh kudu bosa nimbulkeun bener teh ulah asa dan subscribe ada mah dosa teh nya gratis hurufkeun lancengan geus eta mah ditonton rek henteu ibaratna dang kege subscribe terus mulai ke dina geus nontonna dan kita meureun ngabaca oh ieu teh aya paribahasana tak kenal maka tak sayang maka tak cinta jero mun sakitu meureunna pikahatur wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam